hoyong ngawawancara akang. Nuhun. Aya tugas sakola basa Sunda. Bahasa Sunda. Punten we langsung soalna perparaosan. Enggak. Nami akang saha? Nami abi Sandi tepangkeun nya. Sareng ayeuna umurna sabaraha? Usia atau yuswa abi ayeuna 20 tahun. Kademelan ayeuna naon? Oh, kami damel mah abi di payon neng ngajagi toko Damelna di mana? Itu di payon di Alfamart. Mangga tuh ameng. Lamun angkat damel tubuhna sabaraha? Upami angkat kinten-kinten tabu 7 enjing-enjing. Betah ke akang damel di dinya? Betah teu betah we da ari milarian padamelan mah sesah ayeuna. Upami euih sok tabu sabaraha? Upami euih kinten-kinten tabu 5 neng. Nuhun. Nuhun sakitu we ti abdi wawancarana. Mangga. Nuhun akang. Wah, sami-sami.